Ya, Ya. yang aing teh pernah ngadenge tuh ustad. Jadi lamun urang disuguhan kudu didahar. Nganu harti eta teh mere peluang ibadah kanu nyuguhan. Komo lamun depi ka beak. Heeh. Berarti ganjaran anu nyuguhan teh gede pahalana. Lamun ieu dahareun depikeun ka beak. Oh deh. Gede pahalana. Hayang menang pahala gede lin. Hayang atuh urang ge. Tah lamun disuguhan kudu didahar. Ieu nyuguhan ke urang lin. Heeh, sok atuh dahar. Dibeakeun ku aing. Lamun teu beak, kumaha carana supaya beak? Keresekan. Nur keresekan. Heeh. Keresekan. Engke. Oh. Engke heula. Ulah rusuh-rusuh teuing. Ieu ibadah mah tarapti sase antare ulah rusuh teuing dina ibadah mah. Komuna salat. Ulah kena-kena ayeuna zaman serba kilat. Sagara ge kilat. Salat kilat. Kawin kilat. Kawin poe Senin, Rebo geus ngajuru. Tapi bener oke nya. Ayeuna mah nyuguhan ke akangnya. Di dahar akang mah. Hayang menang pahalin. Dahar. Dahar. Terus. Atuh meureun. Ya. Terus deui Caina. atuh nya nya. Kita caikeun minum lin. Nyai. Lain keur mandi. Nyuguhan. Mun jeung mandi mah maneh mandi sorangan. Oke, atuh lah kitu. Herang ning. Nu kiruna. Nu rada kiru atuh saeutik mah. Oh, arek ngopi. Boleh. Ngopi. Engke. Tenang we jeung urang mah. Siap. Rusak bating pemikiran cicing mesti begang. Karena rada lintuh ya. Ya. Aya deui ceunah urang teh. Lamun hayang waluya hirup, lamun hayang jamuga hirup. Nya, lamun hayang barokah rezeki aya carana. Kumaha tah? Ulah majar ya. Ya, atuh bejaan atuh. Di bejaan moal dikoretkeun ilmu ku akang mah. Kamu jadi adik mah. Adik urang lin? Heeh. Lain tak? Atuh adipan urang teh baraya ti. Incu itu tuh. Itu saha? Ini Siapa ke aki sorangan ge poho. apa deui euy? Ya. Lamun hirup hayang jamuga, hayang waluya, hayang barokah. Nya maslahat di dunia wal akhirat. Carana kudu daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Kudu daek berehan, mere maweh ka sesama. Lamun aya jalma anu keur kaciri bingung tulungan. Lamun aya nu keur boga pangabutuh bantuan. Lamun nempo jalma keur boga kahayang bere naon sakahayangna. Intina kudu daek nulung kanu butuh. Saling nulungan ya. Kudu saling nulungan. Kabeneran akang teh keur hayang udud teu boga duit. Ngomong beheng di bere tuh. Tadi mulai panjang lebar. Ngomong kayak udut gitu. Cepat. Aing mah Kumaha we ai politik mah atuh yang. Si eta mah meuni teu ngarti pisan.